tiba-tiba rangket teh. Asa kungeunah ningali batur alalulin ka mana gitunya poe Minggu teh. Urang mah di imah we jalaran nu kieu. Tapi hayang tiga batur ka mana gitunya itu. Apa kieu Gusti? Sardi kieu hirup. Ya si Om Dadan teh. Om? Benar. Mana Baji? Ya. Kunaon? Ngalamun ulang-ulang we ditinggali-tingali teh. Nya justru ya teh Baji keur ngabayangkeun hayang tiga batur lah jalaran nu itu di imah wae. Amit-amit ieu sing loba istighfar. Tong loba ngabayangkeun palalaur di dinya teh ngorak keneh. Kala-kala nah bet palalaur kitu asa teu ngati Baji. Heeh, cek Bu Haji mah di dinya teh tong loba ngabayangkeun, tong loba hulang-hulang, tong loba ngalamun, tah hasilna cili didinya meni bolong kawas donat. Aduh, sarwana jeung otak didinya bolong. bolong. Tega anu didengekeun ku abi. Mikir. Aduh, Neng, alhamdulillah urang hubungan teh geus mang tahun-tahunnya. Nya Sidikang alhamdulillahnya urang teh hubungan urang teh awet yeuh. Mudah-mudahan bagja nepi ka baleenjung sukan. Amin. Nini nya aki. Tapi maot meureunnya. Nya atuh eta tapi itu siga aya sih. Kasih Mang Atun ya. Ai mah ieu mah ngaganggu. Eta mah ngaganggu da sok sini. Kabeneran pisan aya dua sejoli. Nya atuh da urang mah payu teh ka dinya jomblo wae. Aya perlu boga kabogoh raya jadi sok ngaganggu wae cing rek naon carita cenah rek. Naon sok ngomong atuh. Wah, iya, sabenerna mah urang teh rek ngomong. Naon? Itu udah nanggur. Aduh, nya bisa. Geus mah bener mun aya si Mang Atun mah. Kira-kira bisa kasabanannya, Neng. Lain dek carita tah merek ngomong sing bener yo, sing bener ngomong. Ulang we. Bae sakali deui cing cenah rek naon carita naon. Ieu jelemana. Ieu nu sabenerna mah. Itu gua astagfirullahaladzim. Tuh ya. Tapi ya mah atrina yang bukurna. Aing mah untuk nama romantis jadi tetulus. Oh, ieu teh ya. Tadi nama rek. Romeo and Juliet dasar kebobolan tetulus dasar. Alhamdulillah nepi oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi dulu rada-rada jam keberapa itu? Aya tamu jauh geningnya. Yung tinggal mari. Lain mama. Waduh, lain jalan. Macet. Ikan tenan matak nepi wayah kieu ogen. Sabaraha panjang di jalan teh. Gusti, nu aduh. Kieu nya ari mudik teh. Sok atuh dia orang pengenakeun siga nama teh. Ada awak teh. Kita oleh-oleh siga namanya. Lain oleh-oleh boro-boro mah oleh-oleh mah beda ieu mending ngirip mending ge gembol tukang hareup geura tingali mah siga nama gratis dong payah kieu karek nepi iya tuh kayaknya cara rape kayak dikaleukeunnya tapi itu mudik da sono nya pi nya kadulur ke kolot kira kumaha tuh dari teh mudik teh nih kabita Sudah heula di dieu. Gusti alhamdulillah capek-capek ge tapi resep nya pi Resep atuh. Kieu pi engke mah nya mun mudik teh meuli helikopter heula geura meh tereh ngan teu kapegat macet siga bieu. Naon meuli kapal mahal-mahal ieu mama. Mending we nu murah. Naik gas. Kela-kela. Kumaha caritana hayang mudik naik gas? Teu ngalalarti ah. Gampang pisan. Cik. Ieu. Tingalikeun ka mama. Papih nongeng. Kajas bujul ku mami pan keluarga satu. Wah edan salaki teh nya lain ge ngapung meureun. Teu nepi-nepi baula lain nu aya jeung bukur-bukurna ngaburusut geuleuh. Poe ka poe, minggu ka minggu, bulan ka bulan, tepung tahun asa cikeneh ieu teh lebaran Idul Adha teh. Ayeuna geus rek ningarepan deui. Tapi jang urang mah da mending ngarasa atoh rek ningarepan Idul Adha teh. Nya nu sok disebut kurban. Pap. Woi, aya ngopi euy. Bikin rek kopi. Lain di dinya kunaon? Biasa we nyonyonyos. Kunaon atuh? Nya puguh kieu pan urang teh kamari teh nya ningarepan Idul Fitri
Heeh. Ayeuna teu karasa asa rek ngarepan Idul Adha. Ih, nya Pak, teu karasanya euy. Nya mata. Tapi di dia tidak apa, Pak. Didinya kamar pan meuli baju alus. Heeh. Idul Fitri. Tah lamun ayeuna mah di dia lebih awal pisan. Pan didinya mah hayang loba daging. Lain ku hayang daging-daging teuing urang mah sep euy. Naon itu? Urang mah justru nempo didinya badag hayang bantuin didinya meureun kadutna badag jiga nama Goblok, aing selaku nyung sapi jeung domba. Edan dedenya mah Pak. Tapi di dia teu naon urang mah. Di dia ge lamun ieu teh sok atoh Idul Adha teh. Sok hayang ngutus sapi jeung ngutus domba. didinya mah asa nu jiga nu sarap batur mah menta teh panan model sapi sukuna Heeh. domba huluna didinya mah karek menta huntuna emang jang naon Lain beneran Pak, urang minta eta teh. Jeung didinya tah ame rapi. bu mentang-mentang urang teu kabeli huntu palsu rek diganti ku huntu sapi tongkat sayang gitu carana mah atuh. Atuh menikah kita yang hirup nya barudak atau mogok tipu sayang Beneran. Dit, euy beneran teh nyam aki lah, murah rusak. yang naon aki teh teu kami mah teu boga ini jeung geus mawat Dari mana tuh kadinya? Rek nyam aki, bukan boga atuh. nya sok we cokot ai kudu wae mah Oh, siapa itu gitu? Ajarolanya. nya sok Dit, euy belah mana tuh di matang si goblok. Orang malah nanyakan aki dirinya. Tunggu modar. Aki motor. jauh lagi motor mah tuh Rungkat atuh sayang, ai gitu mah. Halo Pak. Oh, ngajemput saya Pak. Ayeuna. Kayak tupas gerapnya. Pura berudak euy. Kemana? Puranya? Kemana atuh? Iya bieu dunungan euy nelepon. Jemput cenah budak tuh di Cicaheum. Lain jalan rawuh gitu orderan teh. Udah aku mah tuh pagawean urang mah kieu atuh da euy. Bener Nya. tampi. Kudu laksanakeun heula. Heeh, tapi anger. Musim hujan mah kudu moal jas. Heeh, ngecani Benar, ngomong bisa. ieu atuh. Naon? Jas hujan. Hujan. Heuh. Kan urang mah mawa atuh. Plastik wajib. Nulis tunjung. Lain. Urang mah kayak jasnya. Mana nampak plastik wajib? Kayak dibungkus beneran. Alah, aing. Puguh da angleng. Lieur lah, si gentong mah geus. Tapi bisa jadi kan? Thank you.